Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco dina dangat ayana anu tos biasa pangintenya urang medar carepon tina majalah. Sababaraha sasih Ki Sunda medar carepon tina majalah Campaka. Dina sonten ayeuna urang ngaguar deui carepon tina majalah Mangle. Ye majalah Manglena tahun 1857 nomor hiji. Carpon anu baris kapidangkeun judulna dua kali dipegat. Ye anu nganggitna nyaeta Bapa Narayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Cing coba anjeun lalaki waleh terus terang lamun seg anjeun nyupiran jeep sorangan di jalan Suni dipegat ku awewe geulis nyorangan ngan ukur make calana katok teu kasangsangan naon-naon deui are kumaha teu siga-siga nu gelo ieu teh malah sabenerna ge tetela yen awewe sopan tur terpelajar malah nilik calanana buatan Dior mah bisa ngira-ngira yen tangtu jelema boga cing are kumaha. Wah, tong make latam letem heula rek ngajawabna. Pok bae atuh. Tah kacaritakeun aya sarjana ngora keneh pagawe malah kapala di salah sahiji wilayah jawatan kahutanan hiji mangsa dipegat ku titik-titik. Ke lanan. Salah ieu nyarita teh kieu atuh. Antara Kacamatan Manglid jeung Kacamatan Cantigi aya leuweung bawahan jawatan kahutanan anu dikapalaan ku Wikanda Bratajanggala. Ngaran surup kana kakawasaan anak purah ngurus leuweung atanapi Janggala surup deui kana dedeganana jangkung gede rubak dada zaman jadi mahasiswa oge geus jadi jagoan boksen jeung tenis acan diitung kabisana anu disumputkeun sakosongna ge Incu Haji Makbul di Cibalagung nu kasohor peureutna ngebul bawaning ku tarik tea. Matuhna di Manglid Kacamatan Pasisian di lingkung ku tilu leuweung cangkinganana mungguhna mah di dinya teh puseurna kaharendong babari ngalongok kahamberang gampang neang ka gintung karimudun. Kumaha hati iseunana disebuteureun wewengkon Manglid ku sadarea ge tangtu kaharti. Bari kaharti yen keamanan jeung kakertaan oge jauh henteu mulus cara dina ceuk urang lembur teh mah zaman normal. Jalan antara Manglid jeung Cantigi oge pohara ti iseunana. Jabana lembur pohara paterenggangna teh nu lumaku kawilang carang babakuna anu maju atawa mulang masara. Jabati eta mah ngan anu bener-bener aya keperluan penting bae. Di Cantigi pribadi domeh salawe kilometer leuwih deukeut ka dayeuh Batan Manglid jeung kaitung haneuteun oge babakuna dilingkung ku kontrak jeung ngan ukur 32 km jauhna ti kota. Jadi pemusiran oplet antara dayeuh Manglid Bungur jeung Picung. Kitu ge anu ka Manglid mah jabana ti marahal ongkosna teh pohara carangna ari lain poe pasar mah. Ana sakalieun meunang muatan ka Manglid oplet teh nepi ka siga warung kikipingan geus teu ngareken maksimum teh. Kuateun keneh pernama jeung nu tumpakna kadugaeun keneh pasesedap hih beres bae diabuskeun. Tah kacaritakeun Wikanda teh hiji mangsa ti Cantigi arek balik ka Manglid tas nukurkeun mandat gajih ku perantaraan mantri leuweung. Manglid ti dayeuh dina tas teh aya duit sawatara ribu gajihan jeung gajih pagawe. Nyupiran jeep teh teu bisa otomatis cara di jalan Suni anu aspalna lesang maklum teh bae jalan-jalan zaman kiwari anu tarak disorang ku mobil motor leutik mah di mana teh teuing aya nu beres ku supir mah disebutna geus lain nyupiran deui kalebah dinya mah pokna ge sulap setir. Dilebah kelebih kalawan teu disangka-sangka bet aya budak ngora pantaranana bae ari umurna mah nyeples hayang numpang. Wikanda nincak rem bari hatena ngarasa heran bet dilebah dinya aya jelema sigarek nyaba jauh pisan mawa koper jeung buntelan naon jaba nyorendangkeun pamotretan.
Pangapunten bae saderek, cek nu megah teh ngiring ngabonceng dugi kalaban. Kuring teh diturunkeun ku taksi aya karaksakan teu tiasa teras saena aya oplet kacantigi mobilna matras ditarik ari abdi diturunkeun untung-untungan malah mandar aya kendaraan anu kacantigikeun bade ngiring numpang deui kalaban. Wikanda ngadenge omongan sakitu temenna tur paroman matak pikarunyangeun mangga bae lebet. Nungeureunkeun teh mani dodongkoan nyebut nuhun tuluy nungtutan ngasupkeun koper jeung buntelan kana jeep. Di antara buntelan teh aya nu oro-wodol pisan ting tarorol baju kaos wanita sapotong jeung kawasna bae rok sabagian ku panumpang teh diteundeun luhureun koper. Tadina Wikanda rek nanyakeun ari bojona naha teu milu naha ieu teh balik pipisahan tapi rek nanya teh henteu tulus. Kateu hari kuriak mata kraheut bae kana hate panumpangna. Kira-kira sakilometer deui kalaban panumpang anu diukna di tukang teh ujug-ujug ngomong nyentak, "Eureun sakadeng, leungeun ka luhur, lamun teu dipestol maneh ku dewek." Najan Wikanda pohara ruasna tapi henteu gugup sukuna tabah pisan nincak rem sarta kapaksa angkat tangan. Dumeh karasaeun ku cubung pestol kana sirah tina kaca anu saluhureun dashboard. Katembong si penumpang gejul teh nyerengeh bari leungeun kencana ngalaan erloji tangan Wikanda tuluy ngodokan eusi pesak ngalaan kaca panon Ray-Ban ceuk barudak mah Ray-Ban cenah. Jeung pipah dan hil tina pesak calana katut bakona. Tas anu aya di gigireunana oge pindah kana leungeun si panumpang gejul. Bari seseleket sarta tepetot nodong si gejul teh tuluy turun sarta nyentak, turunkeun koper jeung buntelan." Wikanda ngoleset di tukangeun setir dahayang keneh hirup atuh ditodong ku pestol kitu mah masing anu bisa hiber ge moal teu nyerah. Mangkaning bejana di dinya mah dorhos teh dijarieun kaulinan. 3 buntelan geus tarurun kari hiji tas jeung koper nya di dieu Wikanda rek tete kadan teh barang nenjo yen koper teh dijieunna tina kulit wedel alias gapers lir. Hitunganana 2 lapis kulit ti hareup jeung ti tukang. Kahalangan ku eusina anu tangtu pinuh nepi ka padat. Sugan bae bisa nahan soropotna pelor lamun teh si gejul nyaan ngabekaskeun pestolna. Bari nyambat ka Allah nu kagungan nyawa katut sanes kara alam sarta jumerit ka para karuhun, Wikanda ngaluarkeun koper lain dijingjing tapi dipangku dipake ngahalangan awakna. Malikna kana kucubung pestol teh rikat pisan. Suku kenca najong tigelang ari koper ditinggangkeun kana beungeut pikeun Wikanda mah pagawean babari pisan. Pestol maceleng tina leungeun si gejul anu nya kaget nya nyeri ngabebengkang dina gili. Teu dibere tempo deui ku Wikanda ditewak dadana bari ditinggang palipisanana ku peureub tuturunan Mbah Haji Makbul Cibalagung tea teu dipindo. Harita keneh ge si gejul teh lat bae poho di bumi alam. Pestol nu ngagoler deket akar angsana dirawatan ari diilikan bat merakna jeung kaliberna nu ilahar sok katangkap ti gorombolan Ujang Oding. Nu bejana kungsi dikepung barudakna sawareh berenang sawareh deui aya nu bisa leupas. Sanggeus ngarawatan pestol tuluy ngarawatan deui erloji tangan jeung eusi pesak lian-liana ari kokodok teh bet make aya geulang suweng jeung ali berlian sagala. Jaba ti erloji tangan awewe mido nu aheng tea ngareret kana buntelan bret tambangna dilaanan. Rakatak si gejul teh di banda mangkaning nalian teh model kampiun pandu ari lain dikeurut mah geus mustahil bisa lesot. Sanggeus leungeunna di banda ka tukang rakatak sukuna di talian bisi gegeroan dicalangapkeun heula sungutna diwowolan sosoehan buntelan tuluy dibekem panonna dipeungpeunan.
geus sagala beres bangun hampangan pisan direngkolkeun dina jeep di tukang ditindihan ku koper jeung buntelan. Tapi anu hiji mah buntelan teh udul-udulan eusina sidik rok pulas reueuk jeung baju kaos awewe pulas bulau langit pacampur jeung samping poleng butut baju kampret belel katut papakean padagang kampungan liana. Lantaran di tukang geus pinuh rok jeung baju kaos mah disampaikeun bae dina pangdiukan di hareup tuluy neundeunnan tas nu dieusi duit gajih teh aku ka urutna. Henteu bangun gimir atawa hayang gura-giru estuning pohara antarena Wikanda teh make nyocokan pipa heula serebung udud bangun kacida nikmatna kakara celak kana jeep rek nuluykeun lalakon kacantigi. Nah atuh ari jol kalaban kampung anu diwangun ku sawatara imah moal leuwih ti 10 suhunan kawasna. Bet aya deui bae nu megat sakali ieu mah nu geulis tapi edas. Jaba ti make calana kodok anu kaciri yen mahal mah awewe teh teu kasangsangan naon-naon. Aya keta pita koneng sabelit dipake nalian buntut kuda, lain buntut kuda ditukangeun suku kuda ieu mah. Eta teh lah naon ngaranna da gelung-gelung lain, rundai-rundai lain, model barudak parawan kiwari. Buukna geuning sok diambaikeun, cara rambut imbit pun bopong. Nu geulis teh geus poho di kaera jeung bangun anu keur pohara bingungna megatanana ge meninga jegang di tengah jalan bari leungeunna motah-meta. Ingat kana pengalaman tadi bisi anu sandiwara deui Wikanda tadi nama moal eureun tapi lamun terus tangtu si manis teh kadupak kapaksa direm mang jeep teh meninga gerit. Awewe teh ngadeukeutan tapi ku Wikanda ditodong ku pistol begal teh bari ngomong, ulah deket-deket saha maneh, awas lamun maneh megat kami jadi eupan begal-begal nu nyarumput jang jeep beja disirah maneh ku pelor ieu. Mundur. Si Nyai teu mundur bari ngadengek, ampun abdi mah sanes begal sanes eupan purah ngeureunkeun kendaraan, abdi mah puguh nu dibegal, abdi teh langgerak bae kapaehan. Wikanda turun tapi pohara ati-atina luak lieu heula bisi eta awewe megat teh ngan akon-akon bae bisi eupan anu dipasang ku begal. Bari henteu lesot pistol Wikanda nyampurkeun nu kapaehan rageyang dipangku ku leungeunna sabelah disarandekeun dina pangdiukan gigireun setir. Gek manehna pribadi dius jeep ditegarkeun. Menang 10 menit lebah jalan anu papak rata tur awas ka mana-mana sarta sisi jalan aya cai nyerelek herang rag Wikanda eureun heula juturun leos kasusukan herang colom ngabaseuhan sapu tangan kebes pisan. Balik deui kanu kapaehan beungeutna diseka tuluy sirahna dicecehan sabada disarandekeun bener ulah sinanyang geyeng kitu bangun teu ngareunah. Nyah awewe teh bentak Wikanda imut bari nanya, damang ayeuna mah? Nu ditanya gigisik tuluy ngusapan beungeut terus rurat-reret ari ngalieu kalebah pundukna gero ngagero. Lah ieu rok abdi tah baju kaosna ke permios dangdos heula atuh. Wikanda nyicikeun citehan tina termos sor disodorkeun. Ngaleut heula supados ical baluasna mangga bae sing jongjon aman di dieu mah. Si Nyai nampanan bari imut leguk nginum serengeh seri. Yaktos rada seger rawasan teh ayeuna mah. Di mana atuh abdi dangdos teh? Ngomong kitu ngarawu rok dipake mindingan gunung kembar jeung lahunanana. Mana beha abdi? Wikanda dasar jelema gumbira barakatak teh seuri. Di mana atuh dangdos teh? Di dieu mah dan teu aya bordir atanapi kamar pakaian. Mangga bae dipungkureun jeep beha nu ditaroskeun teh kai deui Wikanda seuri mah dipipingkelan. Beha itu tuh dianggo mengpeunan bobocos si begal sina ulah awaseun. Si begal cek awewe teh bangun kaget. Si begal kumaha? Sumuhun. Si begal anu ngarang sadan enden ngarang sadan yu tadi sanes itu mangkelukna nu merongkol dipungkureun ngomongna ngadadak arap-ap eueup da tetenjuan ebat
Bari ngomong gitu, Wikanda nyurungkeun buntelan jeung koper nepi ka nu ngaringkuk teh katenjoeun ku semahna. Ya Allah, ya Robbi, yaktos eta. Wikanda megat kalimah. Ayeuna mah teu aya waktos, enggal bae dang dosola. Sasauran mah urang tiasa dinajib, bari majeng. Wayahna bae ulah nganggo BH sakali ieu mah. Barang sae sarta tulen mah teu diborongkos sapertos nangka oge sae bae. Yai, bangor, walon si Nyai bari nguliwed ka tukang ngenjep. Ngan sakedeung nu dangdan geus beres ari balik deui Wikanda nyodorkeun tas jeung barang perhiasan awewe katut erloji tangan anu dikodokan tina pesak si gejual tadi teh. Dupi ieu sanes kagungan ceuk Wikanda. Sumuhun ceuk istri maningal rontok tas katut perhiasan bawaning ku atoh. Nuhun lah, nuhun. Kedah kumaha abdi nganhunkeunana. Kedah enggal ka Najib, urang enggal ka Kacamatan Manglid. Lapor, nepangkeun heula abdi pun Wikanda lulurah jawatan kahutanan di Manglid. Si Nyai olohok bari menerkeun birit dina pangdiukan pok nanya. Wikanda, Insinyur Wikanda Bratajanggala, impoteh tipun aki, magar saderek di Manglid teh matuh di bumina. Abdi oge puguh bade ka ditu, di seratan. Aya perlu penting saurna. Sumuhun ceuk Wikanda bari nincak setaterna. Keke kukupingan teh pun aki. Kutan ama Haji Rosidi nu dianggo matuh ku abdi teh tuang eyang. Atuh enden teh kumaha nya nyebat teh. Atuh enden teh Dr. Andus Jubaidah nu didamel di lembaga kimia. Da sok dipisawurkeun ku tuang eyang. Babakuna ku eyang istri. Nuhun atuh ditepangkeun sareng putu eyang jalmi anu pohara ruwatna ka abdi. Abdi teh damani asa ka indung bapa tegas ka aranjeunna teh. Sanes bade nyarioskeun lalakon dibagal teh. Pondokna carita kieu ti dayeuh kacantig nyawa taksi ari jolo geus nyampak oplet babah leknan di supiran ku Ujier. Muatan geus rek pinuh karinga dago Jubaidah nu geus dimulamantian pisan ku Haji Rosidi ka Ujier. Atuh puguh bae ari jol ari celak. Di antara panumpang teh aya budak ngora diukna tukangan Ujier, basana mah rek ka Manglid. Nah atuh ari beh ditueun kaleuwih supir jeung para panumpang teh ditodong ku pestol sararea dirangsadan. Jubaidah nu diuk digigireun Ujier milu Amrin babawaan diturunkeun sawareh dibuntel ku samping poleng padagang cabe. Sawareh ku totopong tukang bako dagangan diawut-awut jabat ti bako teu aya nu diarah. Lalaki awewe ngan ukur di calana katok Jubaidah isin-isin ge adalah dikumaha da nginjem kasaha puguh sararea ngan tiba kasangsangan calana. Si begal mah ninggalkeun maneh oplet di titah tuluy. Lebah laban Jubaidah menta eureun heula rek ngumaha ka urang dinya sugan aya nu nginjeman sarung atawa naon bae ulah ora teuing. Ujier nurut. Duka kumaha sabot Jubaidah gegeroan ka urang dinya oplet bet terus maju teu eureun ku digeroan ku nu nyelang turun. Dasarkeurna asing horeng urang laban teh geus teu nyesa saurang-urang acan data di peuting tas aya nu ditodong malah didorhos. Atuh isukna teh sararea birat jadi Jubaidah teh eureun di lembur kosong boro-boro aya nu mere nginjem samping jelema ge teu sapotong-potong acan. Tengteuingeun teh ku si Ujier hadena teu kungsi lila jol jip Wikanda saterusna mah ku sararea ka Bandungan. Datang ka Manglid nyampak di hareupeun Kacamatan rea jelema saged sabedogna satumbakna Bapak Camat jeung polisi katut tentara nu ngajaga di dinya. Kaciri kerhut het sasadiaan kawas keur mepek balad bae malah ama Haji Rosidi ge aya bangun keur pohara ambekna ka supir Ujier. Ari sing horeng nya harita teh keur mepek balad rakyat katut tentara rek ngagempur nu ngadorhos jeung ngabegal di laban jeung keleuwih. Ari sing horeng nya harita teh keur mepek balad rakyat katut tentara rek ngagempur nu ngadorhos jeung ngabegal di laban jeung keleuwih. Dumeh ngadenge laporan urang laban anu ngarungsi jeung laporan Ujier katut para panumpang oplet.
Barang jeep eureun di hareupeun Kacamatan Wikanda Gewat Noel Pacamat jeung paletnan diajak harewos heula. Babakuna ngabejaan yen mawa babandan bisi dikoroyok ku rakyat anu keur ambek supaya bisa dibawa abus ka kantor kalawan dikawal rek dipariksa diarah kateranganana. Lamun seug harita henteu dijaga-jaga ku tentara jeung polisi moal henteu ajur awak si gejul ku rakyat anu amarahna keur ngagedag-gedag teh. Sanggeus aya di jero kantor kacamatan anu dijaga pohara kerasna kakara peungpeunan jeung bungkeman dilaan. Letnan jeung sersan mani barang ngagoro si Askawi. Ari si Askawi teh lepasan prajurit bawahan Letnan Sabri dilepasna lantaran loba kasalahan jeung dipiciruiga sakongkol jeung gorombolan Ujang Oding. Samemeh mariksa Askawi anu pasti panjang jeung lila camat mariksa ujar heula di antara jawabanana nerangkeun yen ninggalkeun Neng di laban soteh lain niat jahat malah sabalikna ceuk itungan ujer lamun henteu terangeun yen laban teh parongpong kosong lamun Jubaidah geus karuhan di laban mah hartina salamet gampang ke balik deui disamper deui oge da ongkoh wawuh ka Neng teh kitu deui ka eyangna. Oplet dikaburkeun soteh hayang gewat bebeja kacamat jeung letnan di manglid susuganan kaburu keneh ngarudag begal nu ujar pribadi ngarasa asa-asa kungsi sok manggih jelema eta ngan poho deui. Bisa jadi ujar kalinglap sabab bareto ari papanggih teh sok make peci jeung pakaian saragam ari ieu partikulir saja jeung buukna gondrong sarta kumisan janggotan anu wawuhna saliwat-liwat mah tangtu teu tengat. Buktina memang nya kitu malah manehna sadia narik sawatara polisi pikeun nuduhkeun tempat Neng jeung lebah dipegat tadi. Ku sararea logika ujar kitu di maklum. Sabot jalma ngagarimbung keneh mah acan prak mariksa si Askawi sabab bisi kumaha onam komo dumeh jalma pating corowok supaya si Askawi dipasrahkeun ka rakyat arek diadili. Sanggeus uap panghulu turun tangan ngupah ngapeh jelema anu keur arambek ku hadis dalil kakara nu ngagimbung teh nungtutan bubar. Lucu ku urang dinya samemeh bubar teh make sasalaman heula ka Wikanda nu kumaranehna dianggap lalanangna sararea nganuhunkeun kana jasana malah Mang Kopral mah basana lamun aya jelema anu wani nganyaluntang ngahina ka bapa nyawa abdi pigantieunana. Wah panghulu ngengklokan bari nyerengeh. Lah si Kopral mah si Sompral ngaranna ge. Peutingna Imah Haji Rosidi pinuh ku babarayaan anu ngalayad Neng Edah awewe mah rea nu nyungcerikan. Malah eta mah ambu sareti paraji ahli heureuy poksan pisang. Nu matak ge Neng geura boga salaki ambeh aya nu malihara awak. Nya ngora keneh nya geulis nya sakola. Ngadagoan naon deui Neng teh lamun ambu mah jadi Neng tah lalaki anu pating karetap teh dibere kawin sabulan sewang. Awak saalus-alus make siga nu teu payu. Ido Edah diheureuyan kitu teh lain ambek ngamalum bae bari seuri koneng. Ari Wikanda sanajan ngan ukur indek kos sasatna jadi pribumi malah nu pasti mah puguh nu ditanggapna sararea hayang terang kumaha lalakonna atuh capek-capek ge ngagorah nyarita tapi henteu siga-siga anu muji maneh tina nyaritakeun lalakon tungtungna ulah panghulu mah ngajak pancakaki. Anader teh pancakaki geuning ka Jubaidah teh kakara pernah mindo sarsilahna kieu Raden Abdul Qadir Bratama Denda Ramana Wikanda bogohan dulur misan. Malah zaman di sakola Lambau di Bogor mah babarengan eta dulur misan ngaranna Sukma Bratadijaya. Kalaluar ti sakola Abdul Qadir mah jadi pagawe pertanian di Ciranjang, ari Sukma jadi pagawe kahutanan di Manglid. Numpang dahar di Mang Rosidi, harita mah muka warung di Pengkolan, acan jadi haji jeung jegud cara ayeuna. Mang Rasidi teh boga anak randa katinggal maot ku salakina. Kawasti tadina pijodohun
Prok bae kawin ki bujang kanyiranda teh, tapi pohara rerencepanana bubunian ti sepuhna. Malum zaman harita mah keras pisan nyekel patokan kawin kudu sawaja sabesi teh. Ari Sukma pindah Jumiah teh bet diberesan nyiranda kadua orok hirup di manglid nuturkeun kolot. Ari Nyi Jumiah boga deui salaki kasutisna guru bantu. Barang pindah milu kadayeuh malah terus tetep tumetep di Jakarta kawilang jadi jelema aya. Waktu Jubaidah arek namatkeun sakola di Akademi Kimia Bapak Kawalon jeung ibuna. Sasatna pairing-iring mulang ka kalanggengan, Jubaidah teu pugag lalakon. Kawantu nyakolotna nyaakina jelema baleunghar nya nepi kalulus jadi sarjana kimia. Ari Sukma pikeun urang manglid mah sasat jadi jelema ngiles. Ti sajung ti manglid teh henteu beja henteu carita duka teuing di mana kiwarina. Ayeuna giliran Wikanda nyarita diterangkeun yen Uas Sukma teh geus pangsiweun nyalikan gedong di Sukabumi. Gereuhana kaua titik saderek misana keneh kitu ceuk Wikanda. Atuh ayeuna anu tas karerewasan teh jadi bunga kudua kutilu nya waluya tina bahya nya manggih raratan kolot sorangan nya papanggih jeung baraya anu teu disangka-sangka. Ceuk Wa Panghulu, da eta mah si Haji Rasidi. Nah aya ku ulun leuwih ti misti. Padahal aden di dieu teh geus mesa taun. Nah atuh henteu ti bareto diajak pancakaki. Mun henteu di jalanan ku akang mah deuleu Haji, budak teh burang bae nepi ka kiwari. Dipanglempaskeun ku Ambu Sarti anu dipikolot ku sararea. Kelah ke Haji sarwana. Arek mah matak naon si Panghulu ti bareto pancakaki. Da di dinya ge teu kurang layeut ka aden. Dasarna ge si hulu mah kalah ka sorban bae segede tetenong. Sararea sareri nu dipoyok kalah milu seuri geus ngamaklum kana adat lanceukna sok poksang. Tapi da sararea ge terangeun yen moyok soteh ku bawaning ocon bae. Dasar anu poksang jeung ingetanana da sararea ge nu araya di dinya teh baraya wungkul tur manehna anu dipikolot minangka panembahanana ninggang dinu sodagar huma anak pok teh. Tah eda, tah nyi eda jeung awak si Raden. Ieu ambu teh goreng-goreng ge atuh baraya aden keneh. Katari ku jenatna si Enjum. Ayeuna mah geus entong loba urusan. Aden teh kawin bae ka Nyi Edah, daek. Gereuh sarerea seleuserian Jubaidah jeung Wikanda rei beureum meuni siga cabe. Asa kabina-bina teuing. Aya nu ngajangjaruhkeun. Tapi kawasna bener babasan dengan The Brutalen Regeren The Halpe World nu bangor mah ngereh sabelah jagat. Buktina anak celengkeung teh ceuk Wa Panghulu. Nya tah mupakat mengpeung wacan pensiun. Ambeh laksana ngarapalan incu ti gigir. Aduh, ceuk Ambu Sarti ngagero. Nah aya nyiwit kakolot kabina-bina teuing. Nyi Edah geus aya jeletotna Haji ieu. Tah pangna ieu lalakon diabuskeun kana ieu majalah ge. Lebah dieu karasa anehna kuno nulis eta geura dua budak ngarora intelek modern gede di kota. Sasat hirup seumur-umur jeung pirang-pirang isme duanana pada baroga darjah kasarjanaan. Kurang kumaha binekasna lamun rek nakis jang jaruhan Ambu Sarti awewe kampung tapi ngan ukur bisaeun bareureum beungeut. Kelanan atuh emak isieun atuh kuring teh di agar-agar kieu mah kuring ka dieu teh disuratan ku engki magar aya perlu lain rek kawin. Alah si lucu si incu Ambu si gelis si bentik halis nyaho dinaon budak mah masing sakola di langit ge. Ari jodoh mah moal beunang diitung dina buku. Nah samarukna samanea si Aden dipegat nepi ka 2 kali di jalan teh. Eta teh alatan jodoh ngaranna. Nyi Haji milu nyarita. Nya teteh sarua syukurna bae kuring ge bisa mah ngomong poksang cara teteh. Meureun kitu omongan kuring ge ngan teu bisa ngomongna. Eta kuring mah ku panuju kanu indekos. Aeh naon teh ngaranna anu motong dahar teh.
Eta tah ku Aden menjo Aden teh sok ras kaedah duka atuh teu bisa ngomong nak lah. Kumaha rarasaan Doktor Anda Jubaidah jeung Insinyur Wikanda harita hese ngebrehkeunana ngan lamun ku kecap sakecap mah pibaseuna teh bareuheudeun. Ibarat anu kabulusan tas kahujanan neangan hawu rek siduru ari manggih nu kahuruan cara tas dipegat begal heug dipegat nu geulis henteu keur dangdan. Kumaha Aden ceuk ulah panghulu bat kalah-kalahak lehek Gatot Gacawa teh. Anapok teh dijawabna, abdi mah parantos henteu kedah ditaros deui kantuna ros tuang wayah bae. Ngomongna kitu bari ngareret ka Jubaidah sarta nyerengeh tambah era jeung ngomong basa asing ambeh nulian teu ngartieun. No is that? Maksudna lamun nyebut embung kuring paeh. Jubaidah malasna ku baud tapi sidik yen baud jijieunan anu sok nambahan kayung yun teh ninggangna dinu geulis mah. Rehe soteh lamun kedok bakal imat-imut mata hayang ngusapan ku parod. Sarareha mengkek napas ngadago jawaban nuker dikepung. Jubaidah ngusap beungeut tuluy nyuaikeun jabing geus teu puguh cabak asana nyang hareupan pasoalan melah atum ge moal leuwih bingung batan harita sing horeng di dunya teh aya soalan nu leuwih berat batan kimia anu pangmuskilna. Ret ka Wikanda renghap ngarenghap pondok pisan tapi tetela jawabna teh saengang. Yes, jep bae. Ambu Sarti ngagero. Naon eta teh make ngageje sagala. Wikanda anu mangnembalankeun najan hatena pinuh kasesekan ku rupa-rupa rasa tapi maksakeun maneh ngomong anca tur tetela bentes sakecap-kecapna. Kieu ieu teh para sepuh mugi agung cukup lemur kapalai tuang wayah ulah dikepung kieu yaktos ieu nu ngariung teh para sepuh keneh teh mah nanging apan tuang wayah teh parantos sawawa gaduh budi sareng wiwaha pribadi dupi barudak kiwari urusan eta mah anu sarupi jodoh parantos biasa milih sakerep hatena sorangan kahartos ku abdi ge kamelang sareng kapalai para sepuh teh aranjeuna anu biasa ngajalankeun adat kabaheulaan tangtos paur ngalepaskeun tuang wayah nu sakitu geulisna. Lebah dia bari ngareret ka Jubaidah nu direret ku rawet baud pura-pura kitu oge. Paur kitu paur kieu dumeseur kawartoskeunana di antawis mojang-mojang di dayeuh sok aya nu bedah bendunganana nanging ka paur para sepuh kitu sareng kapalai ama haji miwah ibu haji hoyong ngarendengkeun wayah samemeh mulih ka kalanggengan henteu kedah dumugi ka ngarentog ngepung wakul tuang wayah urang antawiskeun heula bae supados tuang wayah ngareureuh heula baluas tilas tadi dirangsadan kupun askawi ge teu acan lipur ulah dugi kadua kali dipegat tadi siang ku begal wengina ku sepuhna mugi para sepuh sing percanten cenah jodoh mah tangtos ngajadi tangtos moal kasaha deui ieu deui ayeuna abdi terang sing horeng tuang wayah teh sareng abdi mah tunggal keneh buyut ayeuna mah tuang wayah mending dipiwarang kulem bilih baluas kateterasan sararea mupakat sarta maruji kana koloteunana omongan Wikanda. Sanggeus Jubaidah ka kamarna Ambu Sarti ngadeukeutan bari ngaharewas ka Wikanda. Kumaha cenah tadi teh make gejas-gejes kitu sadaban kareta mesin kempes. Wikanda imut maksada mah ngiringan bae ngadarenge kitu Nyi Haji mah mane nepak kana pingping salakina bawaning panuju wa panghulu ngucap alhamdulillah bari ngagilirkeun kopeah bodasna. Nyi Panghulu ngucap amin anu teu kadenge ngomong teh Ambu Sarti bawaning atoh rek seuri ngabarakatak henteu kaburu sabab kagelong sisig. Ku Nyi Panghulu diketig tonggongna bari disengserikeun ku sararea ana jelok teh sisigna ngajelok tina ti koro barang pisan jeung ngagerona Ambu Sarti. Yes cenah sing horeng kabesekan tamat cenah ya pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.